Channel Goong Prasasti Goong na tong dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bilujeng siap pemirsa, bilujeng kapal deui sareng simkuring Doni Surya Putra di Jawa TV dina acara Warta Masa Sunda. Dina dagan ieu simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan pasang kiri basa warna di Kabupaten Subang. Kapidangkeun warta salengkapna. Dina Raga BLI Poe Masa Hidup Sadunya 21 Februari 2020 MGMP Bahasa Sunda SMP Kabupaten Subang ngayakeun pasang kiri baca warta pikeun rumaja jeung dewasa. Pamilon rumaja di SMP jeung pamilon dewasa di SMA atau SMK nu aya di Kabupaten Subang. Unggal sakola kan bisa ngirimkeun saurang pamilon bisa jajaka atau waroja. Di pasang kirikeun teh dilaksanakan 2 poin dana. Poin kahiji pikeun tingkat rumaja, poin kedua pikeun tingkat dewasa. Sampungna pamilon dikudukeun pake pakaian adat Sunda sangkan tegem katepona. Pamilon anu jadi panuntun dina ieu pasang kiri bakal menang pangajen pangrupa piagam sarta bakal kirim jadi wakil Kabupaten Subang dina pasang kiri baca warta di tingkat provinsi Jawa Barat. Para mitra, kung sakit warta nu kami dapkeun, bilujeng tepang deui dina warta-warta anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring Sunda. Hatur nuhun kenika pamilon anu ka-12. Kirang pangajen anu dituakan, Ibu Bapak Guru hadirin sadaya. Nyanakeun pamilon nomor tanggal ke-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bilujeng siang pamirsa, bilujeng tepak di sareng simkuring prayoga terjemalikan di Jawa TV dina acara Warta Masa Sunda. Dina dagan ieu simkuring bade ngadeukeun wartanaan pasang kiri ngarang dongeng tingkat Kabupaten Subang. Pasangakeun warta salengkapna. Dina Raga BLI Poe Bahasa Hidup Sadunya Dinas Pendidikan di Kabupaten Subang ngayakeun pasang kiri ngarang dongeng tingkat Kabupaten Subang. Pamilon dina ieu pasang kiri hak khusus di guru SD dan SMP di Kabupaten Subang. Kasih jarang mitra, pepayayan langsung tujuan pasang kiri teh biar dikeun ngalasih ka guru pangpangna guru bahasa Sunda bidang tulis oke pikeun dipulkeun dongeng-dongeng kepatalis di Kabupaten Subang. Boh dongeng sasakala, boh dongeng mitos anu mungkin bakal dicetak berupa buku. Lamun dicetak berupa buku, dongeng-dongeng atau cerita rakyat anu aya di Kabupaten Subang bakal didokumentasikeun. Tahun bayut mah upami aya pasang kiri dongeng teh dongengna akan dinyata dina buku eta. Saur payayan tanda sepisan. Para mitra, mungsa kitu warta anu pasangakeun, bilujeng tepang dina warta-warta anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring singkat. Hatur nuhun kenika pamilon nomor tanggal ke-18. Dina acara warta Sunda. Dina dengan dia simkuring pada kapikeun warta ngeunaan pasang kiri baca warta di Kabupaten Subang. Kapidangkeun warta salam.
Poe Bahasa Indo Dunia 27 Februari 2020 FGP Bahasa Sunda Kabupaten Subang ngayakeun pasang kiri macawarta pikeun rumaja jeung dewasa. Pamilon rumaja di SMP jeung pamilon dewasa di SMA atau SMK nu aya di Kabupaten Subang. Uga sakola anu bisa ngirimkeun saurang pamilon bisa jajaka atawa paronja. Ieu pasang kiri saya dilaksanakeun 2 poe karena poe kahiji pikeun tingkat rumaja jeung poe kadua pikeun tingkat dewasa. Sakumaha pamilon kudukeun make pakaian adat Sunda sangkan tegel ka tempona. Pamilon nu jadi pinunjul dina ieu pasang kiri bakal menang pangajian mangrupa piagam sarta bakal dikirim dari wakil Kabupaten Subang Cina pasang kiri macawarta di Provinsi Jawa Barat. Pemirsa, sakitu warta pinangkeun wilujeng tepati dina warta-warta anu sanesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri pesun. Matur nuwun ketinggal pamilon nomor sakan na Opa. Dina acara warta bahasa Sunda. Dina dengan sayuna simkuring padengan wikeun warta dengan pasang kiri macawarta di Kabupaten Subang. Kapirankeun warta salam dona. Dina rana kami hari poe bahasa Indonesia dunia 20 Februari 2020 FGMP Bahasa Sunda SMP Kabupaten Subang ngayakeun pasang kiri macawarta pikeun rumaja jeung dewasa. Pamilon rumaja di SMP jeung pamilon rumaja di SMA atau SMK anu aya di Kabupaten Subang. Unggal sakola ngan bisa kirimkeun saurang pamilon bisa jajaka atawa pamoja. Ieu pasang kirimkeun teh dilaksanakeun 2 poe dilana. Poe kahiji pikeun tingkat rumaja, poe kadua pikeun tingkat dewasa. Sakumna pamilon dikudukeun make pakaian adat Sunda sangkan tegep ka tempona. Pamilon anu jadi panunjul dina ieu pasang kiri bakal menang pangajian mangrupa piagam serta bakal dikirim jadi wakil Kabupaten Subang dina pasang kiri macawarta di tingkat Provinsi Jawa Barat. Para mitra, mung sakitu warta anu pamilangkeun wilujeng tepang deui dina warta-warta anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang pamirsa, wilujeng tepang deui sareng simkuring Rikariati di Jawara TV dina acara Warta Bahasa Sunda. Dina daket ieu simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan pasang kiri macawarta di Kabupaten Subang. Habidangkeun warta saleukeutna. Dina raragami eling poe Bahasa Indonesia Dunia 21 Februari 2020 FGMP Bahasa Sunda Kabupaten Subang ngayakeun pasang kiri macawarta pikeun remaja jeung dewasa. Pamilon rumaja ti siswa SMP jeung pamilon dewasa ti siswa SMA atau SMK anu aya di Kabupaten Subang. Unggal sakola ngan bisa ngirimkeun saurang pamilon bisa jajaka atawa wanoja. Ieu pasang kiri teh dilaksanakeun 2 poe dilana. Poe kahiji pikeun tingkat rumaja, poe kadua pikeun tingkat dewasa. Sabungna pamilon dikudukeun make pakaian adat Sunda sangkan segep katempona. Pamilon anu jadi pinunjul dina ieu pasang kiri bakal menang pangajian mangrupa piagam sarta bakal dikirimkeun jadi wawakil Kabupaten Subang dina pasang kiri macawarta di tingkat Provinsi Jawa Barat. Para mitra,
pun sakitu warta tu kapilangkeun wilujeng temang deui dina warta-warta anu sanes Sampurasun, wilujeng siang pemirsa, wilujeng tepang deui sakuring Silvi Agustiara di Jawara TV dina acara Warta Sunda. Dina dari ieu Cipkuring bade ngadudukeun warta ngenaan bantuan buku pangrojong pangajaran kapidangkeun warta salapetna. Dina tahun anggaran 2014 pemerintah teh geus nyadiakeun waragan pikeun beli buku pangrojong pangajaran basa Sunda anu gedena 3,5 miliar rupiah. Kitu anu ditandeskeun ku Bupati Kabupaten Subang dina wawancara jeung majalah Sunda Senin 10 Februari 2020. Buku-buku anu dibeli ku anggaran pamarentah teh bakal dibagikeun ka sakumna SMP anu aya di Kabupaten Subang, boh negeri, boh swasta, kalawan gratis. Tujuanana pikeun ngarojong program literasi di sekolah-sekolah. Anapun jenis bukuna awungku buku kumpulan dongeng, buku kumpulan saja, buku kumpulan carita pondok, buku kumpulan drama, jeung novel barudak. Buku anu bakal dibangunkeun teh teu sakawaya tapi kudu diajen heula ku tim pangajen anu dibangun ku para sastrawan, budayawan, jeung akademisi. Buku anu nyuguhanan saran kakarang dibagikeun ka sekolah-sekolah. Aya 800 buku anu diajen tahun ieu sarta anu nyuguhanan saran pikeun jadi jatuh pada nomor peserta 12. Doni Surya Putra. Putra dari Dewa Surya. Mangga. Barangkali ya. Selamat. Lanjut. Harapan ke-1 atau pertama dengan jumlah nilai 1037 jatuh pada nomor peserta 11 atas nama Muhammad Faisal RMF. Bukan si Faisal bener. Nah, ini disingkat RMF. Raihan Mulia Fernandi. Finansial. Ya, nawan lah. Santai. Bukan Romeo. Juara ketiga dengan jumlah nilai 1040 jatuh pada nomor peserta 15 atas nama Habibur Rahman. Silakan. Selanjutnya nilainya tipis-tipis ya. Dan memang badannya juga tipis-tipis. Selanjutnya juara kedua dengan jumlah nilai 1041. Selisih 1 ya. Sekali lagi, juara kedua dengan jumlah nilai 1041 jatuh kepada nomor peserta 6 atas nama Zola Sarin Adria. Sok pareureuh Krisna pareureuh. Sing ingat di imah. Kabarudak kita barudak makanya barudak keneh kita mah panitia. Selanjutnya juara pertama atau juara ke-1 lomba presenter bahasa Sunda tingkat dewasa SMA SMK se-Kabupaten Subang dengan nilai 1054 jatuh pada nomor peserta 8.
20 atas nama